Nah, jadi ulama mah di akhirat sana araraman dina neraka. Nyana guling gasada, bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh. Bolak-balik ya. Teu bisa hudang nyana salat, kayak ngedeng deui. Nikmat meureun menjadi wali mah ke di akhirat. Teu mamawaseun cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu banyana tadi luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul jok tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja ayeuna naon teh teu macul di dinya deuk melak cau manya melak cau di luhur cek jana teh geus pokona mah sugan jadi be cek jana manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh aja hoa aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing je bener oge tak Bu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atuh turun sia geus saya geus kaharti mah kula ge turun